Itu bagus ya pemandangannya. Tuh, Neng. Ayo keberat pengen ngising, Neng. Oh ya udah tuh Tungguin aja di sini ya. Ya, Bentar. jangan lama-lama ya. Bentar. Ada awewe euy Bangkok. Hancak itu orang. Lagi ngapain jental-jentul sendirian? Oh ini aku lagi nungguin yang ngising. Ngising? Emang siapa yang lagi ngising? Ada itu orang. Masa iya hantu mah? Emang kenapa Oh iya. Boleh kenalan nggak? Oh boleh. Emang nama kamu siapa? Oh nama Abi mah Jang Rahwan. Kamu siapa namanya? Oh Ujang Rahwan. Kenalin atuh. Aku Rohim. Rahim. Anjir, ngaran Rohim adalah orang supir Budiman. Iya Rohim. Kan itu nama panggilan aku. Oh nama panggilan. Kalau nama lengkapnya siapa? Nah nama lengkapnya ada Siti Rohimah. Oh ada Siti Rohimah. Kok cantik-cantik gini dipanggilnya Rohim? Oh itu nama kesayangan dari orang tua aku. Rohim. Oh iya Rohim. Duh Rohim cantik banget. Udah kayak Bangkok aja. Iya dong Bangkok. Jadi pengen nyobain kamu Rohim. Yeh, nak kenal di dia. Awewe aing di deketan. Jih, ya awewe mana? Bukan orang si Rohim lain awewe mana euy? Heeh, eta si Rohim teh awewe urang. Padahal ieu mah rek dipacok ku maneh oge. Jih, da urang mata apal. Ka dia geus jentul sorangan. Oh, eta mah modus atuh Ayo Dadang. Kita pulang. Ayo ya sayang. Dadang. Ya teh Rohim atau Dadang? Jika siluman ini jajadian buat aing. Tempo tuh mah, asa itu mah. Hah? Oh, tamunya mah ya. Tuh mah, dibilang deh. Apa. Aduh, aya naon, Mak? Kamarana iya laliwat ke kawasan urang. Bade karena rencangan, Mak. Oh kada rencangan. Liwat ka dieu mah, bayar pajak heula. Duh, Mak. Tuh mah itu teh tamu aing mah kumaha sih, Mak? Cicing jempe mana mah anak muda, mah urang we. Duh, pajak naon, Mak? Kawas motor sareng mobil wae dipajak kebon. Batannya nu saha ieu jalananya? Oh, Mak. Ye, geuning ka ngalele we. Buru sok, masuk liwat ka dieu sama layar pajak da. Aduh, Mak. Mak. Ya kitu Ken, lewat ka dieu mah bayar pajak. Tuh, si Mike kana duit teh. Balik ka saha kitu manawi ami rencangan teh saha? Oh, uhun, Yuk, bade ka Bos Areta. Oh, balik ka Bos Areta nya. Aduh, mohon atuh aya da paling di tubuh mina mah. Kami sia tah babaturan si Bos Areta mah eta teh. Atuh iya ulah ulah sia-sia he. Aku naon ya? Oh mangga ajang. Mangga. Siap, mangga. Duit teh. Dah, Mak. Eta teh babaturan si Bos Areta mah kana ulah punya aja geura, Mak. Aing mah gagal deui wae. Geus kieu aing Anak muda. Yo, si komandan teh arek jual hayam 5 ekor, rek dibeli moal. Hayam. Kela, urang teh asa butuh rek syukuran itu teh. Heuh atuh sok. 5 ekornya rek dijual sabaraha? 400 ribuan anak muda. 400.000 nya. Heuh, 5 ekor mah 400.000. Heuh, ku aing dibeli nya hayamna. Kela ieu. Tah, ku aing dibeli ieu. 400.000 nya. Tah. Tah kitu. Yo, aya hayam mah di imah. Tah engke nyimpang ke si komandan. Urang ek teh heula nya. Jor, kayak urang ka imah. Mak, hayam teh di mana, Mak? Dibawa ayeuna ya, geus burit euy. Heula hayam naon? Cih, pan mangga jual hayam 5 ekor. Tadi si Panglima nawarkeun ka urang, kudu urang dibeli tah 400.000. Ji. Mama kakak ge ngobrolkeun. Lah ieu yakin mah hayam lagi laleuweung kene keur laliar. Sugan teh nya geus sepakat rek dijual. Coba hayamna dileuweung keneh nya. Duh, coba geus burit kumaha tuh ieu urang mah. Betulnya hujah si Panglima geus aya ka dieu. Duh, Mak, kumahanya coba duit teh 400.000 teh nang 4 empet, Mak. Eta mah DL. Mama teh sailu-ilu. Atuh, Mak teh sebagai komandan harus tanggung jawab, Mak. Gantian heula tuh ka dieu 400. Jih, sia mah kehed. Nah, jadi minta ganti ka urang mah teh apalna naon. Aing mah aya bahan ieu ka olo ku si Panglima. Kumaha sih jadi komandan teh tanggung jawab pisan. Jih, sia kalah ngogos ya. Lupa ka tuh. Lah ngamuk, Mak. Hede sia, aing teh nyaho teu naon ka hayam.